Geus biasanya ibu-ibu mah hudang sare teh tuluy nu dicabak teh seuseheun lain HP eta mah lamun keur eling. Mun keur kasorang jurig horea mah angger we ngomekeun HP heula. Ieu urang gira-gira hudang sare ti jam 3:30 tuluy we nyabak seuseheun da poe ayeuna aya jadwal. Bagian ngurut si bocil ieu teh. Pokona mah mangkatna kudu gasik da poe Minggu mah sok rame mih teu lila ngantrina. Ieu mangkat teh sekitar jam 6 tingali meuni berkabut keneh ieu jalan oge. Meuni tiris kieu budak mah da hayang dihareup we ti tadi tukang teh gak mau gak kelihatan cenah. Aduh teuing untungna we daekeun pake jaket. Tuh tingali meuni si juk kieu nya ieu mun tita sorangan cenah liwat ka dieu da embung urang mah sieun. Lain sieun jurig ieu lain da ieu masa panjangna kebon karet leuheung mun keur aya nu nyadap. Kalebah liwat teh sorangan keur eueuh sasaha dibereban bocor. Geus we repot pokona mah. Ieu teh dipersingkat we nya ngarah teu bosan nontonna tah ieu tos ngaliwatan kandang hayamat terus we can manggih pertigaan mah ulah waka mengkol. Nah mun geus manggih pertigaan mengkol bae ka katuhu terus maju saeutik nepi betah geuning. Ieu kakarage jam 6:30 menit tos ngantri kieu. Kabagian teh jam 11 da kuat ngantri panjang ieu teh tuluy we mulang da teu loba video ieu da budakna teh ceurik. Tuluykeun we ieu teh nya balanja kelontongan anu mamah mitoha. Ieu teh biasa be balanjana mah mie, sabun, obat-obatan, ciki, jajanan barudak. Nya terus we urang dibayar ieu teh geus teu kuat lapar. Tos beres mah ieu teh tuluy be mulang tuh da bisi hujaneun. Tuh tingali meuni geus poe kieu ieu mah alamat hujaneun pokona mah. Bae hujaneun ge da kami mah erek nyeblak heula. Tah di dieu seblak favorit abi teh seblak kedai judes teh. Hayu urang gaskeun pilih-pilih topping da geus teu kuat lapar. Meumpeng di jajanan ku salaki jadi cugceg we sakahayang. Tuh tingali meuni kot pinuh kieu salaki oge nyeblak. Da salaki abi mah beuki seblak jadi lamun jajan seblak teh sok jeung salaki we ieu mah. Hayu taruang sadayana ieu tos teu kuat lapar. Pokona mah seblak terfavorit ieu mah rasana enak pisan teu pernah berubah rasana teh ieu mah. Tos uih deui ieu teh da salaki buru mangkat gawe. Tos dugi deui we ka bumi ieu teh sekitar jam 1 nembe dugi.